Kemana si Mehongnya? Para resepisan telepon udah gitu bae. Leung. Jadi mana? Mehong, beli tanah teh. Oh. Jadi bah jadi beli tanah teh jadi. Hang. Bura tuh gawat ah. Ini abah masa udah bohong sosong geteun. Pura. Di jalan macet bah. Iya, Pasti dong, kan, jangan Bah? ngonyonyot Pasti, dong. Pasti. Siap. Iya. Iya cepat. Salam. Tumben diraing cepat kawas Argo Bromo wae. Biasa motor rasian. Tah, iya yo Mehong, iya nya. Yo batas lahan abah tuh. Di mana bah? Tuh patok tuh. Itu. Tuh, tangkal nangka. Oh. Tah semet dieu tah. Imah oge ye kabawa ka abah ieu tah. Oh. Tah tangkal ieu tah. Tah. Semet dieu. Sabatan sabar abah. Ieu teh sabatana teh kurang leuwih. Ya, pasaran lah ti dieu mah geus 4 juta sabata. Oh. Tah ini mending kana kieu hayu longgok heula lah. Ayo, ningali bah. Ayo. Tuh kebun abah kurang kumaha. Berkatong imah itu. Oh, kenapa? Kira aku tuh wani mana? Ah, Roja si malunya bah. oh. Imah ka awak abah. Geus kieu wae, Bah. Oh, kumaha? Ieu di duit natas Oh, aya kumaha? 100 juta. Oh. 20 nawar. Oh, Oh, deal. deal. Tah. Geus atuh ari yo. Kuwi bah yo. Ulang Bu- kesakeun. Oh, bubuhan kapren Oh. sama kamu teh. Sip, Bah. Wih. Oh. Oh. Deal, ya deal. Deal. Ah. Deal. 100 juta. Baru teh. Yang penting mah kumaha we cara jadi duit. Selangkah dua langkah, gawak menang duit. Wah. Kebeneran, suka hardataan. Ah, kaya kok harta. Imah teh. Gimana dijual? Ah. Batasnya mana? Batas tanah mana? Tuh. Tuh, kagak langka nepi. Tapi ka mana? Dekat dia. Kumaha? Siapa si Wani? Sabaraha hargana? 20 juta. Hah? 20 juta. Mahal. Itu ah, Hah? 20 mah majeuna. Emang seberapa tempatnya? Ya murah atuh. Ya geus lah kieu we. Kumaha lamun 25 juta. Geus lah, kumaha lah. Dan abang mah gampang diaturna lah. Benar ya? Oh, Deal. oh, geus kitu. Iya, nah ini anu bah. Iya, abang ngajual imah. Tah. Ayo sahaya. Ya sebentar. Kembali imah, kuring beli imah abah. Pan wis dibeli kuring kabeh, bah. Kuring itu kajian teh. Oh, teh abah teh. Imahna. Kadulang. Kumanya ya teh. Ya, tinggal lah. Ieu teh kan ditawarkeun. Ah. Ari kitu salah abah. Nawarkeun imah dibayaran 20. Geus duit saya tadinya. Enggak. Sabaraha? 20 juta. Masuk si abah. Ari mana makan lahan. Ari kita abah salah. Taneuh ieu taneuh. Ini parah nih. Tenang. Kopi mah. Yo. Kopi jeung mah dua. Mak, heuy, aya bah area liwat ka dieu teh kan mah. Wah teh aya ka mah ka dieu. Awas mah. Lamun minta kopi tong dibere. Sok ngutang wae. Heeh, tong bere bare mah. Kakak sombongna we bare. Ini Bagus. Mantap. Wih, gelok ka dieu dewa. Bergembira semua. Sudah bebas negeri kita. Nah, ini Ayo, parah nih. kosong, ayo. Tenang. Halo, Bro. Ini abah nih mau merokok nih. Coba pinjam korek. Ini parah nih. Banting dia mah.
Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini Bal. tenang, tenang. Abah teh ya, masalah urusan duit mah selalu ada. Jang beli rokok Jang, Samsu Jang. Hah? Hah? Duit cuek? Kemana gepokan ayu? Si Kohar, goblok sih ya. Gerewek wae dong batu bala leger. Ah, sia di kalah kabajir deui ah. Wah dijual wae ke aing kasih gawe ah. Tambang teh deui. Ambo. Ai tambang di mana, Bu? Nah, ini parah nih. Ari abah ieu nanaonan. Teu nanangan yen tali. Ieu naon kumaha? Oh lambu anu ambu itu di kamar. Ari engke sare make naon? Mereka jual domba. Jual domba ngajual domba Iya pakai tali ya. Kan ieu teh paraji sare atuh bah, tiraku abus kita di kemblong reungit. Mending lamun rek ditepakan mah ku abah. Ya gampang atuh bukan gemeuli di ladang domba. Meuli deui. Nyaho lo bareungit. Yang penting mah kumaha bah arel mah supaya gampang. Langkah dua langkah supaya jadi duit. Salangkah dua langkah engke ieu dicecuan reungit meureun kumaha. Lain lah boga salaki teh beda ti batur kita. Memang gue pikirin pemajikan daripada domba kira kuku abah kudu digagan eueuh tali yang bisa naon wae aya lah. Kar, kebeneran ya? Naon emang apa? Iya abah teh kena di bandar ya. Naon, abah rek naon. Kena jual dia. Coba. Oh, ngangges ka dia tuh. Sok. Tong lila teuing, apa da sing sia jeung aing nya. Barel lah eueuh poe dijual coba ieu lah. Cicing. Weh, Bang. Kenas lain keluar dia. Iya, temu lah neangan bandar domba euy. Ih, domba sae tah? Domba urang atuh. Tapi jual? Ka beneran berarti. Wah, bener. Iya, urang ka jual ya. Oke, dagingan euy ieu. Montok. Jalur di kang ieu. Kang cuma montok tuh. Berat. Dina teh mah aja hari. Ya, henteu aslina. Kayak kapola ya. Weh, ngobrol. Ikan, bener betul. Kang. Geus, bari sabaraha? 500 lah kumaha ieu? Tambahan. Geus di 55. Jadi ah, buru-buru lah. Sok ya. Ya. Siap. Nuhun ya. Siap. Oke, heula duitna mana? Di Ya tah. Lumayan. Domba baharel ku aing dijual. Emang baharel aing pikirin. Bodoh amat. Kumaha ieu? Kang meuli ieu. Ini domba kuring nu maraban kuring Aya bukan meuli. biangku kuring. Kang meuli si Kohar. Si Bangus Kohar mah eta mah titipan abah. Ih, kenyana naon aing mah. Abah teh tas ti si Gawir ya nitip cek abah teh gitu. Ih, aing mah teu nyaona naon nih, mah si Kohar rang meuli 55 ieu geus jadi. 55 si Gawir teh ieu teh geus ditawarna ge 800. Wih, mah teu nyaona Ini naon. parah nih. Ih, kasih Kohar kan itu. Teu nyaona naon. Tenang. Kohar sia ngarugikeun aing sia. Aduh, kumaha ieu urusana?